Sok ah. Bang Bung Hideung Neng Nunung. Kira-kira ibu. Bejana cenah Bang Bung Hideung teh aya jerawat. Keur beger teh engge nyaho. Eta teh. Beda da montok ayeuna mah. Beger pamungkas. Menang tiba jajaran Menak bungkul ilmu bambu suka gali situ pinu gara-gara Bapak Haji Nur Rohman belum jerah bebendun sareng bebendu menggati salira juwag awit teh pangajul buah lantaran gitu seorang beding luhur megang paripawang Jokowi lepat saat Bapak Haji Didi Payuyut Busa diri abdi Mama Kirojo gagampa ibarat deui kukupu ibarat tanangan aya beja harewos beja
di taman Jok koloyong ibarat dai kukupu ibarat tenangan ngaya beca beca di Eureun saya Yahudi. Ulah babaredogan misi kena kana masjid. Ulah babaredogan kena kana bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku si lain. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. Nah aya kitu Yahudi dina hate urang. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teh? Kulu di dinya teh jama teh. Eta teh. Jama teh sarerea bareng kabeh. Oh, eta jama teh. Jadi ka sakabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Kabeh oge bersih. Seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Anu teh dipelak. Gedena teh meuni leuwih. Bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. Oh eta teh. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bager. Cing cager, bener. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak
mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh, eta teh. Bakal leuwih kandel. Eta teh. Oh. Murukan teh. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. Goreng miheulaan halus bener. Bapak tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. Ka saha Lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapak pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. Oh, nya. Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh, gerak giringkeun ka kiai bener. Heeh. Bener, Kang. Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daek, sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas Anu handal teh. nu handal. Heeh. Bener. Bener teh. Moal sia teh kopi we cicing lanan. Inum we ku si lain kanya. Tong dicarekan Kang karunya. Nu sarua nya usaha jeung aing. Sarua teh jeung urang usaha teh. Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja di antarana? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi Anu dagang. anu jualan loba ngajajar. Anu Apaan dagang. eta teh milu hirup Oh bener. teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Ibadah gede itu. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha? nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat. Dia melalui hiburan wayang. Hiburan wayang pan Tenan. karasa urang ku sadaya. Alah maralak aya hujannya. Bagus ya. Keun bae barokah teh. Barokah. Diharap-harap ku tukang tani itu teh. Diantos-antos ku sadaya pan. Ngomong ku ahli tani mah. Ku ahli tani mah nu rek melak pare heueuh. Pawang kacebor. Pawang deui. Oh Bener. kene da usumna ayeuna mah. Geus waktuna. Heeh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun. Laras. Siap-siap sakitu oge. Namurukan Hujan ngiuhan heula. ngiuhane hujan mah. Nya. Da teu jadi matak atuh. Aya saha? Apana wulan? Apana Alhamdulillah. Apana Panisi wulan? nuhun, apana wulan? Di Bapak panitia nyecep. Laras. Nyecep. Nyecep Jajak ka ka luhur hareuna sira nuhun. Ya bisi bade aka ka pusir daya eta Alah, ongkosna. boga ongkosna ieu euy ah. Bisi bade ka pusir daya. Nuhun apana wulan ti Bapak panitia ieu ah. Laras. Mudah-mudahan panjang yuswa agung Amin. milik. Amin. Heeh. Alah, Namurukan teh. painganya panas di tadi. Wah, Heeh. bayung yang Paingan panasna teu katulungan. Di burang keneh tadi harudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya. Aya. Ai suka teh jauh kieu Ayub aduh. Aya Pak Ustaz Ayu. Heeh. Pengalaman nepi ka kieu yo. Oh, pengalaman urang we. Heeh. Ari akan. Alah. Pengalaman apa nepi ka kieu nya kan. Mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawan mugi-mugi we ulah maralake wungkul kitu ah. maralake. Ngene da aya wengi enjing.
mun isuk pek cing gede Nemean nonton akang di urang dieu. gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit Ngalegaan puasa moal marala kena hujan. Jeung ulah bocor. atawa syaratna teh newak anak bangkong Di kumaha akang teh? gantungkeun luhureun panto Oh. geura pek moal turun Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. Heeh. Dari gantungkeun dari hujan mah anger we. Hujan mangerna gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tongong kana suku Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. heeh lah jang Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun sumuh. kantun ngamakmurkeunana Amin. kantun ngamumulena Kamu mulainya. nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub Dr. Anes Ayub Laras. di Kuningan Lebak Wangi Lebak Bangi. Sering ka dieu aja. masyarakat secara rumping tadi iya Dr. Haji Ayub Sumuhun. hah Laras. kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat Menang nyaring rakyat teh. kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina Sumuhun. Dina, nya dina waktu kampanye teh. tadi mau dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina Teh. Lah. lan gitu tah Laras. buru-buru heulakeun jalan ye nu kurang nepi ka ruksak ye duh ngerakeun Sarana jalan makan. Sarana. sarana Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. wah dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah Ka dieu. oh Bapak Haji Nur Rahman Laras. jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah heeh Ka Pakuwu Matris naon. ka puyu Pakowu Madris Laras. nya nuhun ah yang Pulang. ngagedeannya hujan teh Tuh. heeh Elah sok jangar nih kakak hujanan teh. Nya tukang da jalma kurang sare urang mah. Lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si goreng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sunana sae. Oh, Ai Jawa mah Alah. puguh. wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika. Sugeng daluk. Sugeng dalu apa Kang Emo? Buan Minang. Ngan ai di Jawa Barat mah meureuran ku A. Wah. Ai Jawa Tengah mah ku O. Oh, bedana teh kitu. Surep Doto Pitono handenggi kang kae koa di Doso Purwo. Raden Naryo Brotoseno Moro Jol Moro Kononon Kolor Morosot Doso Nolol Alah nong tot bool Alah Bedana teh ku unggul. Bahenol Bari Bolotot balotot, bari nyemplong. nah gitu jang Tahan, bari nyemplong. alah Eta kabeneran ieu waranggono na aya waranggono waranggono ge dua mun di Jawa mah baranggono. oh di urang Mesinen Jawa mah baranggono. heeh ah wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegah Di Tegal. Dalang Mantep Sudarsono Nya sok Bapak sesare Dalang Anom Suroto Nom Suroto. Joko Edan Dalang Jahaho pan di dieu. Oh. Ayub Ayub Ayo mah kudu. Bayu Aji Dalang teh Dalang. heeh kamari aya dina TV ning Bayu Aji Bayu Aji teh.
lakon kumbakarna Lena Ya. yang Bulan tak gitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh. mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng milik dina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil ka buahna Amin. kaala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS nanya si cepot mah di dieu Wah, di dia mah Kang. Akang mau loba baraya. ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deka cika di cepot mah Gareng teh cika. tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho Ya. Urang ge lahir akang teu apa. tah kitu euy Ciri khas. mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten Amin. bilih beda cara sareng urang dieu Ya, beda koki, beda masakannya kan. ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana teh apaan heuh Sumuh. gitu alah yang dek karek ngigah heula sagedeung Sok atuh. Gera disalin. salin heula sagedeung Salin. Gera salin ngaranna gaya.